Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, tepang nang deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu masih keneh genah merenah oge tumeunina. Dengan ayeuna simkuring saja midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda sababaraha dinten kamari. Dongeng anu jeuteung judul Sugendon episode ke-22. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teu janten panghibur kana kaboge pangberah mana. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang nangukeun sesarengan kumaha jujung ngeunaan Sugendon episode ke-22 panungtung teh. Yuk mangga. Aki madahapi sanggeus nyaho yen si Sugendon geus nangtung sisian manehna di tempat manehna nangtung dina luhureun tangkarandu nu pangluhurna antukna. Aki madahapi teh seuri bari tuluy mehna teh diuk dituturkeun ku si Sugendon oge sarua milu diuk. Bagi atuh jang. Tah ayeuna ilmu panghampang awak maneh teh geus katamah deui ayeuna mah jang. Les poe nyawaku jang tina panalajang anu ngadadak oge geus teu lain banyak-bantakan deui ayeuna mah. Jadi aki geus teu bisa nulunkeun ilmu deui danggeus kabeh nu ku aki bisa teh ku maneh geus kacangking ayeuna mah. Ujang. Cek aki madahapi bari ngusap jenggotna ngomong kitu teh. Sugendon ngadenge omongan aki madahapi semodal kitu manehna bunga hatena. Atuh bunga kulantaran manehna geus teu kudu deui teu kudu diajar. Dume aki madahapi nyarios kos kitu. Atuh laras tatake meni bunga sih ya Sugendon teh. Cek Sugendon mah teh bari gagaro teu atuh kituna teh bari leungeun kencana mah nyakalan nyabal sukuna nu katuhu sedangkeun leungeun katuhuna mah garo sirahna. Lah saco jang naon atuh aki ngabohong. Tah eta ilmu teh anu geus kabeh dicangking ku hidup teh ujang. Eta saja jadi bekal jeung engke ka haleupna hidup lamun nang haleupan musuh-musuh anu leuwih deui teh nu geus disanghaleupeun ku hidup ya. Jadi engke mah ujang teh geus teu kudu haliwang, geus teu kudu benten deui lamun misalna ujang hayang nambah deui ilmu kasakteun ilmu silat. Nah ujang bisa diajar ka sahanya terserah ujang oge eta mah. Eta lamun ujang masih keneh resep penasaran keneh tah eta bisa wae ku ujang teh guguru sorangan atawa nakabatul. Terserah eta mah kumaha ujang eta mah. Cuk aki madahapi kituna teh
bari angker lengan katuh nama ngusapan jenggotna barodas. Hatur nuhun pisan Aki. Berarti ayeuna teh abdi teh kedah sanes abdi teh mau diajarkeun deui ku Aki tanya. Moal Ujang. Yang geus kabeh ilmu kasaktian anu ku Aki cangging teh geus diturunkeun ka hidap Ujang. Jadi hidapannya mah geus teu kudu ngadatangan Aki. Nah, tak kecuali lamun Ujang anu sono yang pendak jeung Aki mana Aki kudu nyeh Ujang ngusir Ujang apa nan ente mungkin kita mahna lalas Ujang. Ujang kumaha ieu teh mending Ujang turun di handap nya dia payah didiep tuh panasna panas Ujang atau panan poe meni nyolot kieu aduh coba kieu hapi bari tutunjuk kana panan poe anu geus karasa panas. Nyaki leres ngoperti kesang ya tuh ya. Ayo Ujang tekung silila cung gimana hapi teh nyawa geus kacreng leungit cirimna teh nyawa geus aya di handap cirim Aki mah hapi teh sugendon reuas nempo kos kitu lome teu kanyahoan nyaho geus aya di handap deui cirim Aki mah hapi teh. Yang kalem atuh banyak teh teu kudu lewas kitu. Kalem santai. Sok bodoh Ujang turun. Cek Aki mah hapi bae leungeunna teh gugupay. Nita si Sugendon ngeuwat turun tina tangka. Ada sakna ya. Nyaki nya. Cek si Sugendon main teh. Nembal ka Aki mah hapi. Geus kitu gajeleng Sugendon, gajeleng oge di luhur. Cregdeg Sugendon geus nangtung. Sisieun Aki mah hapi anu geus tadi nungguan di handap. Dah, saya aja. Ya, orang kagitu yo. Dah. Tuh aya samak. Luhureunna tuh aya opieun. Tuh. Cek Aki mah hapi bari tutunjuk ke arah hiji ke arah tempat anu geus aya samakna. Jeung di luhureun samakna teh geus aya opieun. Sampo kulup sampo bakal kakayam sangu beureum sambal goang lalap daun sampo oge teu poho daun gedang tur katut buah cauna ge aya nampak kaos kitu si Sugendon kerung bari pok ngomong ka Aki mah hapi. Aki, nah habut aya nu karara itu tuangeun lur samak. Da tadi mah satu ninga. Cek si Sugendon nanya ka Aki mah hapi. Ngalanya ge atuh ieu mah di mah Aki jadinya bebas kumaha Aki erek ngajak haya atawa oge banyak Ujang. Cek Aki mah hapi bari seuri. Nya sih. Nya benernya ieu mah tempat Aki. Hayo Ujang Ujang jauh Ujang ngopi. Asal apa gitu dah.
cek akibat api manehna teh bari leumpang dituturkeun ku si Sugandon. Leumpang sisieuna rada nukangan terilan tapi darariuk donana teh dina luhureun samak anu geus aya hancaeun tuangeun jangduan manehna. Sok aja ngopi heula tuang heula juga aja mumpung gue hanyut kene sok. Si Sugandon ditawaran ke model gitu atuh untuk di engkengke deui si Sugandon teh adanya omongan kos gitu teh akiman HP teh leungeun langsung main teh kokobok heula da aya kokobok ngadak-ngadak oge geus aya kokobok oge kana rantang caina teh kokobok heula geus kitu main teh nyicikeun cain teh pait sanggeus kitu leungeun teh kana piring gep eta mah tuh sang cokot ku Sugandon nyok aduh sangu teh aya kana 3 kadukan terus kitu kana rencangna dicokotan kana piring akibat api nempo si Sugandon nyokot hancenganna salobak kitu bagus seuri bari pok ngomong ka si Sugandon saya ojang aki mah resep kabanyak anu dahalna lewog teh kitu teh ojang namun dahal teh tunjukkeun urang teh budak ngolah anu gede bayangnya tuh ngake mohon tekung silula aki marah pi oge nyokot sacukupna tuangeun jang manehna untukna dua anak teh tuang mani balak kecerakan bari ngomong alor ngidul ka mana mandi kituna teh teu karasa waktu teh nyaralek karasa ku si Sugandon mah nyaralek reka sorenakeun reka magribnakeun sanggeus waktu geus karasa geus reka magribnakeun akiman HP teh dina ngalor ngidul nang ngomongna teh tungtungna gimana HP teh ngomong bari semua matahan ka si Sugandon ojang tak sama ayahnya mah ojang teh ulah haliwang ngeunaan ilmu silat ajang jaga diri dina kabeneran teh ayeuna mah geus kabeh ilmu silat aki teh geus diturunkeun ka hidup ojang teh ayeuna mah ojang teh omat ulah sakali-kali oge eta ilmu silat teh dipake jang nyomongkeun diri agul kasasama ulah eta teh ojang komo lamun ditambah pake ngala duit eta ilmu silat teh aduh ulah pisan ulah kudu kalunya ulang mah kasasama ulah cek akibat HP bari napak tak kena si Sugandon ngomong kosnya teh mohon nake moal insyaallah abi moal jange karena kejahatan yuk ilmu silat anu tos diturunkeun ti aki teh hatur nuhun pisan ditampi pisan ilmu teh aki Gendon nyak bunga yang nama tos tiasa nyangking ilmu silat gratisan ti aki nama hatur nuhun pisan aki hatur nuhun pisan
karena sagalana cek si Sugendon kitu teh bari suntangan kana leungeun Aki Madhapi. Sami-sami ujang Aki oge sarua bunga yen Aki teh henteu nurunkeun ilmu teh ka samarang jalma. Tuh jang waktu teh geus nyelelek. Ayeuna mah kieu sakali deui eta teh ilmu teh bakal manfaat jeung kaharepna hidup bakal yang harupan anu leuwih-leuwih deui tibatan anu geus disangharepan ku hidup. Mudah-mudahan hidup ditangtayungan ku Gusti Nu Maha Suci engke kaharepna oge. Jang. Amin Aki. Nyata satu Aki abdi bade euih nya Aki. Nya ujang sok euy. Euih na kumaha nya? Abdi bade kali toilet Aki nya. Apa? Cek si Sugendon bari rada bingung mah teh. Dina alam ngimpi. Tapi udah banyak kudu balik nanti kudu kawas biasana gitu, kudu lempang nuju ka imahna. Cukup aja pusing ujang. Ya ku Aki ya. Tekung sila Aki Madhapi teh kunyam-kunyam sanggeus kitu manehna teh leungeun Aki Madhapi teh ditempelkeun kana rarai si Sugendon. Sanggeus ditempelkeun kitu teh ngalenyap langsung ngadak-ngadak tunduh toloy kelapes tinget di bumi alam dina ngimpina teh. Sanggeus kayan kaos gitu Sugendon teh ngadak-ngadak hudang. Aya nama si Sugendon teh geus aya deui di mana? Dina kursi malahan mah main teh. Da kasarean. Panan Sugendon teh. Uing bisa kasarana kursi. Jam 4:30 waktu salat subuh. Wah telat teh, teu bisa ka masjid geus tadi ieu adan subuh nage. Sanggeus kitu kaingatan deui si Madhapi teh, si Sugendon teh ka Aki Madhapi. Bari tuluy Sugendon teh ngagerenteusna hatena teh. Hatur nuhun Aki kana sagalana ilmu silat anu tos diturunkeun ka Simkuring. Hatur nuhun pisan. Sanggeus kitu mah Sugendon teh tuluy cengkat nangtung arek salat subuh. Da panan ketinggalan salat subuhna teh. Teu karasa waktu teh Sugendon geus beres deui teh salat subuhna. Manehna teh era teh keur diuk dina kursi deui tapi dina kayaan sesarung da geus salat subuh manehna teh. Sanggeus kitu Sugendon teh ngomong ka pamiarsa. Pamiarsa sadayana, tah ayeuna ieu dongeng season kahiji ti anu namina Nu Janten Jodoh Sugendon episode ka-22 ieu teh endingna. Engke urang tapangdang deui nya. Sanggeus kitu waktosna sep. Pamiarsa. Eta dongeng anu tadi Sugendon episode ka-22 teh. Endingna Sugendon episode season kahiji. Engke urang tapangdang deui sareng
sugenon anu salajengna dina sugenon sesi kedua. Ya mugia eta dongeng teh janten panghibur kana kaboge pang babaraha kana mana. Yo wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.